Pondok Midas. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ayyuhal hadiruna ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Para wargi sadayana nu kusim kuring dipihormat, sadaya puji kagungan Allah nu parantos nganterkeun yuswa urang sadayana kana taun anu enggal dina taun Hijriyah, sekaligus lebat kana sasi nu enggal. Kahiji, tiap kali urang sadaya lebat kana sasi nu enggal ieu tong hilap ngaoskeun doa sakumaha doa nu kawarid ti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebatkeun di mana Rasul ningal hilal, maksud hilal di dieu teh bulan anyar. Anjeunna sok ngaoskeun doa, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, jantenkeun ieu sasi kanggo abdi sadaya, sasi anu pinuh ku kaimanan sareng kaamanan, sasi anu pinuh ku kasalamatan sinareng kaislaman. Pangeran abdi sareng pangeran anjeun eta Allah. Kaduana para wargi sadaya, lebetna urang sadaya kana sasi kalih taun anu enggal teh kedah disikapi ku rasa syukur. Naon margina syukuran urang masih dipaparinan kasempatan ngalaman tahun anu anyar. Mungkin rencang urang sabagian, tatangga urang sabagian, oge wargi-wargi urang sabagian ku Allah yuswana teu didugikeun kana taun anu enggal. Sataacana parantos dipunut nyawana dumasar katangtosan Allah, urang masih dipaparinan kasempatan, intina diangge peluang kanggo memperbaiki sagala rupi kakurangan-kakurangan anu memang nyampak dina diri urang sadaya. Nu katiluna, perencanaan amal soleh. Sataun kapengker diemut-emut amal soleh naon anu ku urang sadayana teu acan kagarap, anu teu acan laksana dipidamel, maka tekadkeun niat anu kiat. Taun anu ayeuna sataun kapayun oge taun-taun nu sanesna ieu amal soleh teh bade dilaksanakeun. Para wargi sadayana, mangga urang ngalenyepan deui kana hanca masih Kitabut Thaharah bab nawaqid al-wudu, masih kitab tentang susuci, babna pembatal-pembatal wudu.
Wa an Anas bin Malikin radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa shalla wa lam yatawaddo akhrajahu ad-Daraqutni wa layyanahu. Wa an Anas bin Malikin sareng hadis katampi ti Anas bin Malik. Karas katanya sareng hadis katampi ti sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ngaridoan ka anjeuna. Radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ngaridoan ka anjeuna. Annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, salarasna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama anjeuna parantos dibekam. Kami bahasa Indonesiana berbekam ya. Wa shalla teras anjeuna ngalaksanakeun salat walam yatawaddo sareng anjeuna henteu wudu. Teu wudu heula. Akhrajahu tos ngaluarkeun kana ieu hadis ad-Daraqutni, Imam Daraqutni, walayyanahu sareng anjeuna parantos nganggap lemah kana rawi ieu hadis. Walayyanahu sareng anjeuna parantos nganggap lemah kana rawi ieu hadis. Wa an Anas bin Malikin sareng hadis katampi ti Anas bin Malik radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ngaridoan ka anjeuna, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, salarasna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama anjeuna parantos dibekam. Teh maklumnya fi'il madi maklum, tapi terjemahna supados kahartos tiasa dimajhulkeun. Ihtajama anjeuna parantos dibekam, wa shalla sareng anjeuna eta nabi teras anjeuna ngalaksanakeun salat, walam yatawaddo sareng anjeuna henteu wudu heula. Akhrajahu tos ngaluarkeun kana ieu hadis ad-Daraqutni, Imam Daraqutni, walayyanahu sareng anjeuna parantos nganggap lemah kana ieu hadis, kana rawi ieu hadis. Para wargi sadayana,
tangtosna dina hal ieu aya sababaraha masalahnya. Sok sanaos hadisna ieu teh pondok. Dina terjemahna parantos kahartos bahwa Rasul teh parantos dibekam teras anjeunna salat teu wudu heula. Ya hadis teh darajatna layin walayyanahu aya dhaif aya layin. Non bentena upami layin mah kadhaifanana dina hafalan. Diupami aya rawi kelemahanana teh dina hafalanana intelektualitasna. Maka darajat hadisna layin. Simkuring tos ngadugikeun dina sabaraha pertemuan kapengker bahwa dina ilmu hadis teh diantawis keur nangtoskeun hadis teh ieu teh darajatna shahih, hasan atanapi dhaif oge lain ieu teh ditinggal rawina, ditaliti rawina. Naon anu ditaliti ti hiji rawi hadis teh rawi teh naon nu ngawartakeun hadisnya, nu ngaberitakeun hadis disebutna rawi. Anu patatalepa ti si A ka si B, B ka cetra saeta teh namina rawi, pewarta hadis. Naon anu ditaliti ti hiji rawi teh nyaeta ngeunaan dua hal, kahiji moralitasna itu, nu kaduana intelektualitasna. Lamun moralitasna bermasalah, tukang bohong, ngawadul, berarti kana hadisna bisa jantan lain sakadar dhaif tapi maudhu palsu gitu nya. Kalbat nu kadua nu ditaliti ti hiji rawi teh intelektualitasna. Berarti ieu mah kaitan sinareng naon hafalanana. Pandina istilah ilmu hadis teh aya rawi anu tamuddobti sampurna hafalanana. Aya anu khafifud-dabti ieu mah anu ringan hafalanana. Nu katiluna aya anu awon hafalanana suul hibdi atanapi suud-dabti. Upami rawi anu awon hafalanana maka nyababkeun hadisna teh dhaif. Jadi syarat rawi mangkung kudu cerdasnya. Jadi lamun nu asup hese asup babari poho mah geus teu layak jadi rawi hadis. Jiga urang beureunya. Hese asup babari poho. Kusim gorengnya tos didugikeun ka sadayana nya kumaha kecerdasan para rawi-rawi hadisnya anu katalar hadisna teh duikeun ka sakumaha 1 juta hadis. 1 juta hadis ditalar. Hiji oge hulu jeung buntutna teu kabawa teh. Urang mah innamal a'malu binniyat. Naon awalna, naon akhirna teu apa. Gitu para wargi sadaya. Taupami rawi aya kelemahan teh dina hafalanana kitu nya, dina sabagian disebutkeun ieu teh rawi anu layyinul hadis gitu. Layyinul hadis. Lembek hadisna teh kitu nya. Lembek tanapi tiasa dihartosan lemah.
Para wargi sadayana sok sanaos ieu hadis teh lain nya lemah, tapi dina segi makna ieu hadis teh tiasa diamalkeun sabab kembali kana hukum asal. Kumaha maksudna hartina ku cara kaluar darah ku cara dibekam ieu teh teu ngabatalkeun kana wudu. Buktosna Nabi sallallahu alaihi wasallam anjeunna berbekam gitu. Teras anjeunna salat disebatkeun ku Anas bin Malik anjeunna henteu wudu heula saatos dibekam. Sakali deui berarti saatos dibekam teh teu ngabatalkeun kana wudu sanajan aya darah anu kaluar. Kitu para wargi sadayana. Sateuacan langkung tebih simkuring nyobi muka di memori para ibu para bapak ngeunaan Anas bin Malik adi nu malam robo kamari mah Ibnu Abbasnya doa ti Rasul ka Ibnu Abbas Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Emut keneh de doa ti Rasul ka Anas bin Malik. Hilap deui. Nalika Rasul sumping ka Madinah jami teh alit-alitan nepangan Nabi kalebet ibuna Anas bin Malik bari nungtun Anas. Maksudna ya Anas teh bade diserenkeun ka Rasul sina jantan pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam, sina ngahidmat ka Rasul kitu nya. Ku Rasul didoakeun. Mangga Bu ya keneh catatanana. Sundana atuh kieu doana teh, ya Allah ieu murang kali teh seueurkeun harta jeung putrana. Seueurkeun harta sinarang putrana nya bubuhan doa ti Rasul mustajab laras Bu dina waktos-waktos salajengna anjeunna teh janten seorang jami anu seueur harta seueur putra. Ibilih bade kurang didoakeun ka murang kali urang nya Allahumma aksirhu malahu wa waladahu kitu. Ya Allah seueurkeun hartana seueurkeun murang kalihna. Teras para wargi sadayana ngeunaan berbekam nya. Ieu nu katilu Bu, ngeunaan berbekam. Aya salah sawios hadis nu janten pendukung bekam nu dilakukeun ku Rasul. Hadisna kieu asyifa'u fi salasatin, ari cara pengobatan teh aya dina tilu perkara. Ieu nu disebat tibun nabawi. Ari tibun nabawi teh pengobatan ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tibun nabawi. Saur Nabi teh aya tilu cara pengobatan atanapi terapi pengobatan. Nu kahiji fi syaratati mihjamin. Fi syaratati mihjamin teh cara dibekam nya. Cara dibekam. Ieu teh tos ma'ruf, tos mafhum, tos pada terang sadayana kumaha carana. Bahkan aya ungkapan di salah sawios ulama
Ibnu Qayyim al-Jauziyah anjeunna nyebatkeun kieu idza kanal maradu haran upami cenah panyakitna panyakit panas nya alajna bi ikhrajid dam bil pasdi au bil hijamah abdi sadaya berusaha pikeun ngobatanana teh ku cara dikaluarkeun getih tina awak kahiji ku cara pasdu kadua hijamah non pasdu teh jadi pasdu teh urat-urat tertentu dina awak diraheutan nya mohon aya anu ku silet katanya aya nu ku alat khusus diraheutan sehingga si darahna teh kaluar gitu. Eta namina naon? Pasdu. Jadi sami populernya khususnya di Indonesia seueur praktisi-praktisi pasdu gitu. Terus bil hijamah nu kadua dibekam. Ku cara anu memang biasa katinggal ku urang sadayana intina dikaluarkeun darahna kanggo naon teh li anna fi zalika istiprogon lil madah ieu teh kanggo istibrognya istibrog teh keur ngaluarkeun ngosongkeun unsur-unsur anu ngabahayakeun dina awaknya. Urang kana istilah naon darah kotor ya. Istilah darah kotor gitu artinya darah-darah anu kacampuran ku kotor toksin-toksin nya racun-racun gitu nu nyababkeun panyakit dina awak urang sadayana. Eta para wargi sadayana. Terus dina eta hadis disebatkeun deui terapi pengobatan teh ala nabi au syarabati asalin nu kadua tiasa ku cara ngaleueut madu salah sawios leueutkeun anu memang Allah nyalira nyebatkeun dina Al-Qur'an fihi syifaun nalika Allah ngajelaskeun tentang nyiruan tentang lebahnya didinya ayat-ayat menyebutkeun dina maduna eta teh aya landong gitu aya landong tangtosna madu nu asli nya madu nu asli sabab para wargi sadaya sok seueur ieu teh tarekah jalmi nya maduna dikumaha dicampur da tiasa dibentenkeun nu asli mah ngabudah nya paminu campuran mah kadang teu aya teh budahna mahan eta para wargi sadaya au sarobati asalin ku cara ngaleueut madu kantun naon ieu teh namina teh kantun dipraktekeun nya mun kadang durang sok kapiheulaan kunaon Bu na pikiran teh ku landong-landong nu sanes ya ieu mangsa teu damang nu kaemutan teh landong anu gitu selain titibun nabawi terus anu katiluna au kayyati binarin atawa dikai kunaon kuseuna aya namina pengobatan kai ari kai teh manaskeun beusina nu tos panas eta ditetelkeun kanu luka nah, itu namina kai ya. Tapi ayat dina ieu hadis disebutkeun wa ana anha ummati anil kai kami saur Nabi teh ngalarang cenah umat kami ngagunakeun cara kai dina ngobatan. Jadi tina tilu cara ieu anu berlaku di zaman Nabi
dua direkomendasi ku Nabi, nu hiji dilarang. Rekomendasi Nabi kahiji ku cara bekam, kadua ngaleueut madu, nu dilarangna nyaeta kai. Teras para wargi sadaya ku hadis anu nembe Rasul teh dibekam, ieu jadi dalil naon? Jadi dalil istihbabut tadawi. Istihbabut tadawi teh dikengingkeun berobat. Dikengingkeun berobat. Nya. Rasul teh berbekam, salirana dibekam ku sahabat. Ieu teh berarti salah sawios ikhtiar sehat nu dilakukeun ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kesimpulanana kenging berobat. Dikiatan dina salah sawios hadis riwayat Imam Muslim, aya hadis menyebutkeun annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala nabi sasauran likulli dain dawaun, pikeun satiap panyakit teh aya obatna. Sekali deui, pikeun setiap panyakit teh aya obatna. Setiap panyakit aya landongna. Berarti urang kedah naon? Milari obatna, landongna kanggo ngaleungitkeun eta panyakit. Fa innallaha lam yada' da'an illa wada'a lahu syifaan. Allah teh teu pati-pati nyimpen panyakit, kajaba Allah oge nyiapkeun obatna. Kitu nya. Sopo ieu mah tergantung tajarrub, tergantung panalitian para ahli. Panyakit kieu biasana landongna kieu nya. Bade herbal atau napi non herbal tiasa mah ko herbal gitunya numutkeun panalitian landong ieu teh obatna teh teu jauh tuh aya di dapur gitunya koneng nu kitu biasa di urang kana naon teh Bu landong mah nya panyawat lambung gitu. Kunaon ku koneng gitu. Jika nama ieu teh aya nu naliti nya bahwa dina koneng teh aya unsur anu bisa jadi wasilah sehatna lambung gitu. Kitu para wargi sadaya. Salajengna dina Musnad Imam Ahmad ti Usamah bin Syarik atau Nabi Syuraik anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya ibadallah tadawau. Saura suate hei hamba-hamba Allah pek aranjeun berobat. Ta ieu mah kalimat naon? Perintah. Hei hamba-hamba Allah pek aranjeun tadawau berobat. Fa innallaha lam yada' da'an illa wada'a lahu syifa. Allah teh teu nyimpen panyawat kecuali aya obatna. Bahkan dina hadis nu sanes disebutkeun kieu dina hadis nu kahiji nya nu tadi. Lepat tungtungna teh kieu fa ida usiba bidawa idda baro'a biidnillah. Upami landong cenah kitu nya landong teh dikeunakeun kana panyakit, artina panyakitna di landongan. Baro'a biidnillah tiasa damang kalayan widi Allah. Ta ieu mah sakaligus dina hadis teh aya sentuhan tauhid. Ngarah jami kumaha? Teu tatagenan kana ubar, teu tatagenan kana landong kitu nya. Biidnillah bisa damang teh dumasar izin Allah Subhanahu wa taala. Ku Allah teu diwidian mah nya
baroraah landong anu mirah anu awis oge teu jadi sabab damang gitu nya. Tapi lamun Allah taswidi baroraah anu awis nu mirah oge damang. Terus para wargi sadayana diurangkan seueur terapi pengobatan atanapi perkara-perkara nu dijadikeun landong. Sumkuring sering ngemutan tong hilap nya payunkeun teh cara Nabi berobat gitu. Di antawisna kumaha nu ngaoskeun doa teh nya bismillah sinareng naon a'udzu biizzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Terus aya deui nu nalika luka ningan kusumbeun asa tos diseratnya doana anu cara pengobatan nganggo ludah sareng taneuh emut keneh deh sok buka heula paririmbun. Bismillahi turbatu ardina wabiri kotibadina liyusfa sakimuna biidni robbina. Kumaha Bu? Jadi si curug teh kumaha? Diletak heula. Terus tetelkeun kana taneuh. Ngaoskeun dua anu tadi. Itunya bismillahi turbatu ardina wabiri kotibadina liyusfa sakimuna biidni robbina. Tatalkeun kanu luka. Tos kitu teh didebeul deui kunaon? Ku salon pas, tensoplas salon pas. Tensoplas nih, salon pas mah koyot. Tempel ku eta bahkan di betadinan mangga bade kumaha wae ge nya ngan tadi cara ti Nabi tong hilap gitu. Terus para wargi sadaya Ibnul Qayyim anjeunna ngomentar hadis nu tadi saur Ibnul Qayyim kieu faqad tadammanat hadhil ahaditsu al asbaba wal musabbabati. Jadi dina hadis nu tadi teh pek aranjeun berobat Allah teu ngadatangkeun panyakit kecuali aya obatna. Tadi dinya teh aya naon? Aya sabab musabab nya. Aya sabab musabab. Urang ngalakukeun sabab aya musababna nu nyababkeun urang ngalakukeun sabab aya panyakit, aya luka jeung nu sanesna terus neangan sabab kitu nya. Termasuk ku parentah berobat ieu teh la yunafit tawakkul. La yunafit tawakkul. Ari la yunafit tawakkul teh teu nganapikeun kana tawakal. Pilih para ibu para bapak nganggapna kieu atuh lamun berobat mah nya nu luka diobatan kitu nya. Urang teh karaos demam ngaleueut landong. Pilih dianggap ieu teh teu tawakal. Teu ngaleungitkeun tawakal. Sabab tawakal sareng sabab teh berbarengan. Nya, tawakal sareng sabab teh berbarengan. Ayana tawakal teh satos nempuh sabab. Kurang teh kieu ya. Teu damang. Kitu terus berobat. Tah, urang berobat teh bari hate nyerenkeun ka Allah. Nya, ya Allah abdi teh berobat atos ikhtiar atos damang mah nyerenkeun ka salira. Eta namina tawakal. Bahkan tawakal mah teu bisa leupas tina sabab. Aya hiji kitab para wargi sadayana kenging Syekh Sholih Al Munajjid eta teh judul pokona mah silsilatu a'malil qulub,
rangkaian pekerjaan-pekerjaan hati Sesoli Al-Munajjid musim kuring nuju dihanca sareng bapak-bapak dinten Jumaah enjing-enjing eta teh aya 12 ayeuna tos lebat kana naon eta teh naon tawakal sanes tawakal maksa beriji tos lebat kana waroknya tos lebat kana warok gitu. Ternyata para wargi sadayana aya tentang tawakal atau mah tikawit harti tawakal menurut lugoh menurut istilah perintah tawakal terus teh buah tina tawakal dibahas di dinya nganu jelas nalika ngabahas tawakal teh teu bisa leupas tina sabab itunya saatos urang nempuh sabab maka kurang diserenkeun ka Allahnya seolah-olah urang ngawakilkeun ka Allah mun sehat diwakilkeun ka Allah keur nyehatkeunana gitu nalika urang teu damang lamun dina kasab urang atos ikhtiar mah kitu nya anapun hasilna diserenkeun ka Allah diwakilkeun ka Allah nu maparinan hasil tina tarekah nu tos dilakukan ku urang sadayana bahkan aya analogi anu kalintang saena dina bab tawakal teh kieu Bu cenah tu tawakal teh jiga para patani kumaha patani hayang panen teh naon anu ditempuh kahiji milih tanah heula rek dipelak di mana bibit kita ya tanah nama kahiji milih heula tanahna asal tanah teh dipilih nu subur teras tos kapenak tanah nu subur teh nu ieu diolah dipacul jeung sajabina tos kitu neangan binih asa teh milarian binihna teu kitu nya neangan binihna nu sae terus teh dipelakeun dicueulkeun teh tos dipelakeun teh gitu dikumaha diurus dirawat gitunya peryogi pertumbuhanana supados subur dipupuk digemuk gitunya gemukna oge kadang milih nu sae gitu terus teh katingal aya hama diantep teh henteu milarian insektisida disemprot dikumaha ngarah teu aya hamana hama teh aya dua aya hama serangga sinareng aya hama virus nya sapertos naon mun dina tanaman mah aya embun tepung tah kitu nya embun tepung teh eunteup dina pepelakan gitu jiga tipung we kitu mun kaeuntepan eta lami-lami paeh gitu eta teh landongna beda gitu di mana sim goreng terang meraktekeun gitu gaduh pepelakan rupi-rupi da teh landongna tah ieu kanggo hama ieu kanggo virusna da kitu nya kanggo jamur sanes virus jamurnya tah tos diurus kitu katingal hasilna kitu nya tos bade bubuah ieu patani dina hatena nyaran de ka Allah ya Allah abdi tos milih tanah nu sae bibit nu sae kitu nya pengurusan anu sae hasilna mah diserenkeun ka salira ya Allah teh itu namina tawakal kitu nya tos kitu mah kan ngantosan panennya ngantosan si buahna teh ngaageungan ngantosan waktosna dipanen itu namina tawakal aya ikhtiar heula di awal lamun kieu henteu boga tanah henteu melak tiba-tiba hayang panen ngahuleng gitu lain tawakal nu kieu mah gitu nu kieu mah melak sugan meureunnya melak sugan buahna teh meureun gitu melak sugan buahna teh meureun teras dina tawakal teh para wargi sadaya ieu tos didugikeun oge
Aya hadis menyebatkan kieu lamun aranjeun tawakal sabenerna jiga tawakal manuk kitu la rujiktum kama yurzaqut thair tangtos anjeun bakal dibere rizki jiga rizkina manuk. Beut manuknya nu dijadikeun contona kumaha cenah ieu manuk teh tagdu khimason anjing-anjing hiber tagdu anjing-anjing teh hiber milari naon milari dahareun bari jeung meureun teu boga tempat khususnya di mana ieu sumber dahareun teh gitu satapa-tapa hasil manehna hiber kukurilingan katingali ti luhur aya gancang di euntepan wa taruhu bitonan pasosore indit kana balik kana sayangna dina kaayaan bitonan teh telihna pinu tadi mah pas ini tagdu himason teh lapar kentel peujitna ari kitu mah ikhtiarnya balikna teh buncir gitu taya teh ngajarkeun naon ngajarkeun ikhtiar ngajarkeun tarekah nu kedah ditempuh gitu pasti Allah bakal nyukupkeun saja mil tawakal kalau fahuwa hasbuh cukup pisan cenah eta teh tawakal ka jelema mah sok naon Bu mun tawakal urang ai tawakal teh tatagenan nya tatagedan ka jami mah sok kecewa hanas kurang teh diandalkeun pek teh jong gitu nya tidak sesuai harapan gitu jadi we kecewa mending we tawakalna ka Allah. Ayeuna teh Bu rupiah melemah dolar menguat non dampakna harga bahan bakarnya naik lagi sabaraha 4.000 terus teh ngakibatkeun naon harga sembako naranaek gitu lamun tawakana ka pamarentah mah rada reuas itu tawakana ka pamarentah mah reuas gitu nya lah ya ku Prabowo ditaikeun jadi 16.000 teh artina meureun ngangge bahasa lemesna mah penyesuaian harga gitu. Disesuaikan hargana reuas sepintas mah nya tapi nu tawakal mah bakal kieu sa alam dunya nu ngarizkian teh saha Allah. Penduduk negara Indonesia teh ayeuna tos 280 juta. 280 juta. Seueur. Tapi eta pamingku urang ditinggalnya anu angkat haji daftar tunggunya ngantri hartina. Teras teh nu gaduh motor sabumi teh aya nu 2 aya nu 3 kitu nya. Nu gaduh TV berarti ekonomi teh nambihan jami nambihan oge da Allah nu ngarizkianana. Mun rek make ukuran matematika mah kuduna jelema tahun ayeuna teh leuwih sangsara daripada tahun kapengker tahun 60 tahun 50 kajadian sangu jagong gaplek gitu nya ongok tahun sabaraha teh aya tahun ayeuna teh padahal meureun tahun 60 tahun 50 teh jumlah jelema teh langgeng sakedik daripada tahun ayeuna justru nambihan jami teh beuki garindingnya garinding baheula mah kan udah dipake raksukan teh naon anu ngaku karunggoni cenah baheula gitu janten nu sae mah tos we tawakalna ka saha ka Allah Subhanahu wa taala nya fa huwa hasbuh cekap teh Bu lamun tak tawakalna ka pamarentah urang teh bakal kecewa nya bakal kecewa. Teras aya hiji kisah Bu ngeunaan tawakal kisahna saha Maryam kisahna Maryam
Disebutkan dina Al-Qur'an surat Maryam ayat 25 ayatna wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusakit alaiki rutaban janiyya. Maryam teh ngalahirkeun bunya. Tos ngalahirkeun teh peryogi anjeunna teh asupan tuangeun nya. Tete red kaluhur aya korma ngagarantung gitu nya. Anjeunna ngalahirkeun teh nyarane kana tangkal korma. Eta Allah ngalangkungan malaikat nyarioskeun ka Maryam wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah. Maryam sok cenah endagkeun eta tangkal korma. Sami sareng ge lamun anjeun hayang korma naik teu mungkin nageun we cenah kitu. Tah ieu teh kan kumastaka mah teu kahartos nya. Ari tanggal korma teh jiga tangkal sampe gitu nya. Lamun dinageun nag moal. Teu kahartos Bu. Tapi kusaha ku Maryam digugu parentah Allah dinageun we. Si tangkal korma teh ari purubut teh tusakit alaiki rutoban janiyya. Purubut ragragan korma-korma nutos arasa. Tah ieu sami ngajarkeun tawakal. Naon ngajarkeun tawakana Maryam dipiwarang ikhtiar heula. Sanajan ikhtiarna teu kaharti. Nya, teu kaharti. Kudu ngenageun tanggal korma. Tapi tos mah dilakukeun ternyata laras muruluk we ragragan kitu nya murubut korma-korma nu tos asak. Janten we bahan tuangeun kanggo Maryam. Wihande janten hadis anu eusina perintah tentang berobat ieu teh teu nganapikeun kana naon? Kana tawakal ya. Berserah diri masrahkeun ikhtiar urang ka Allah nya. Ngeunaan hasilna ge sami dipasrahkeun ka anjeunna. Terus masalah nu terakhir hadirin rahimakumullah. Tina hadis nu nembe teh tentang kaluar darah nya. Darah teh sabriji? 3 nya. Dina pembahasan fikih kahiji darah haid. Sepakat para ulama darah haid mah najis. Dumasar hadis nu tos didugikeun dina bab-bab sateu acana nya. Hadis teh Asma binti Abu Bakar nya. Anjeunna kantos sumping ka Nabi. Anjeunna nyebatkeun di antawis abdi cenah aya anu raksukana kakeunaan ku darah haid. Maka saur Nabi teh gosok kering terus banjur kucai gitu ya. Maka aya kalimat percikan air gitu nya. Simeuh kucai banjur kucai nandakeun ieu teh najisna darah haid. Cara nyucikeunna sapertos kitu. Nu kadua getih jalmi. Getih jalmi nu kaluar tina naon tina raheut nya. Tina raheut. Ieu teh najis teu? Nah, aya ulama nu nganajiskeun aya nu henteu. Kitu. Anu nganajiskeun nyanak dalilna teh tina surat Al-An'am 145. Kaula teu mangihan dina nu diwayukeun teh nu diharamkeun kecuali bangke, getih, daging
babi fa innahu rijsun. Nah, jadi aya kalimat naon getihnya. Jadi dipahami ku sabagian ulama itu setiap nu diharamkeun eta najis. Ya, setiap nu diharamkeun eta najis. Gitu. Setiap nu diharamkeun najis, tapi ia dibantah ku ulama nu kadua di antawisna Imam As-Saukani anjeunna nyebatkeun kieu asal sagala rupa teh suci kecuali aya nu nganajiskeunana. Upami asal sagala rupa suci mun teu aya nu nganajiskeunana, aya teu nu nyebatkeun bahwa getih jalmi mun kakereut lamun luka getihna najis? Teu aya nya. Aya berarti kembali kana hukum asal. Terus kaidah nu kadua henteu setiap anu haram najis. Lamun tadi dipahami bahwa setiap nu haram najis, ieu teh kirang pas. Sabab dina buktina mah teu setiap nu diharamkeun eta najis. Model ayat tentang pernikahan. Ya. Nikah teh nu diharamkeun teh saha? Indung, terus saha kitu nya. Diharamkeun nikah sang eta. Berarti najis satunya. Nah, teu kitu oge, da kitu nya. Jadi qaidahna kahiji asal setiap perkara teh suci kecuali anu nganajiskeunana. Terus nu kadua teu setiap nu haram eta najis. Keur mah rupina para wargi sadaya ieu teh seueur riwayat hadis anu nyebatkeun kieu. Hadis riwayat Imam Bukhari, mazalal muslimuna yusalluna fi jirahatihim. Jalmi-jalmi muslim di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam eta teh sarolatna teh bari dina kaayaan garudawang awakna. Jadi si getihna teh ngalalucur gitu. Intinya berarti ku kaluarna getih teh teu ngabatalkeun kana wudu, kalbat getihna oge henteu najis kitu nya. Terus sim kuring ge kantos ngadugikeun sababaraha hadis. Ya. Anu aya hadis nyebutkeun kieu, salatu Umar bin Al-Khattab wajaruhu yas'abu daman. Umar bin Khattab salat bari silukana teh teras we ngucur getih ka kitu. Kana Ibnu Umar yasiru dam min ainihi wa yusolli walam yatawaddo. Ibnu Umar anjeunna ngelap getih tina socana teras anjeunna salat teu wudu heula ka kitu. Eta para wargi sadayana nya. Salajengna aya deui para wargi sadaya aya hiji jalmi cenah kitu. Hiji hadisnya aya sahabat Ansor anjeunna nuju salat ku jalma musyrik teh dipanah. Itunya setiap panah nancep dicabut ku anjeunna. Cabut alungkeun gitu. Kaluar getih mah dipanah. Keluar getih intinya. Ucur getihna. Tos kitu teh panah deui, nancep deui, cabut deui ku anjeunna, nepikeun ka 3 kali. Pami ngabatalkeun kana salat atanapi getihna dianggap najis, berarti ya sahabat bakal ngabatalkeun kana salatna kitu nya. Anjeunna meureun berusaha supados darahna kumaha? Liren kaluarna. Terus ngadamel ngalaksanakeun wudu anu anyar. Tande teu aya riwayat kitu nya. Jadi dina kaayaan berlumuran darah teras ngalaksanakeun kana salat. Nu salajengna hadirin rahimakumullah, Umar bin Khattab anjeunna dina waktu subuh kan ditusuknya. Ditusuk ku seorang Yahudi, Abu Lu'lu'ah ditusuk gitu. Tos ditusuk teh Bu dina kaayaan berlumuran darah gitunya. Eta teh ditusukna sarta acan subuh Bu.
dina kayan berlumuran darah Umar teh digeingkeun reda tos naon tos dugi kana waktu subuh itunya bari cengkat Umar nyebatkeun kieu wala hadda fil Islam liman taraka shalah teu aya bagian tina Islam keur jalma nu ninggalkeun salat jadi hartina dalam keadaan kitu teu aya alasan ninggalkeun salat terus Umar salat dina kaayaan getih nate ngalir gitu tina bekas tusukan eta maka ieu teh nuduhkeun bahwa darah manusia teh suci henteu najis tapi orang tetap menghormat pendapat anu nyebatkeun najis nu terakhir para wargi sadaya saatos darah haid darah tina luka nu kaduana teras nu katiluna darah sasatoan anu dagingna halal dituang ieu teh najis teu kitu nya tah ieu teh sami cenah sareng getih manusia teu aya dalil nu nganajiskeunana kitu nya aya riwayat menyebutkeun kieu Shallabnu Mas'udin wa ala batnihi parfun wa damun min jajri nahriha walam yatawaddo. Ibnu Mas'ud kantos salat bari dina patuanganana teh nya. Maksudna dina angwan lebah patuanganana nah kitu. Aya getih onta anjeuna tos mencit onta. Janten tos mencit onta getihna nyebrot keuna kana badana teras anjeuna salat teu wudu heula maka ku ieu riwayat janten dalil naon sucina getih sasatoan anu dagingna halal dituang tatras para wargi sadaya aya hadis oge nu diriwayatkeun ku Ibnu Mas'ud Nabi Muhammad teh kantos salat di gigireun Ka'bah di tempat nu sanes masih di daerah Masjidil Haram aya Abu Jahal jeung sobat-sobatna itunya tos katinggal Nabi Muhammad der salat so cek Abu Jahal kieu Bu ka sobat-sobatna teh jig cenah anjeun ini ka tempat mencit onta tangke cenah lamun aya getih jeung kokotor onta bawa cenah ka dieu wadahan tah tos kitu Nabi nuju salat teh Bu dikumaha dipopokeun kana tak-tak Nabi kana punduk Nabi gitu. Jadi urang kan sering ngadangu riwayatnya Nabi cenah nuju salat di tinihan ku kadut onta lain kadutna kotoranana di hadis mah gitu nya dipopokeun gitu bahkan nalika Nabi Muhammad nuju sujud jadi kana punukna tadi dia si getihna teh dikucurkeun gitu ku Abu Jahal bari manehna jeung sobat-sobatna teh seuseurean gitu bari seuseurean cengkat Nabi Muhammad dalam artian cengkat teh anjeunna ngaleos ngabatalkeun salatna bebersih heula teu kitu nya terasa anjeunna ngalaksanakeun sakali deui teh janten dalil darah hewan anu dagingna halal dituang darahna teh henteu najis hukum henteu najis berarti suci eta para wargi sadayana sababaraha masalah anu muncul tina hadis anu tadi cekap heula sakitu insyaallah nya majeng kana bab-bab anu sanesna tangtosna nu kalintang pentingna kanggo patokan urang sadayana dina nangtoskeun batal sinarang henteuna wudu ku hal-hal anu parantos disebatkeun tadi. Para wargi sadayana hatur nuhun kana perhatosanana. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.